Cobi, kinten-kinten naon anu dipelak dina eta tangkal teh? Nya, leres pisan. Eta tangkal teh mangrupa tangkal sampe. Sadayana oge wanoh yen sampe salah sahiji umbi-umbian anu miboga zat karbohidrat. Di sababaraha daerah di Indonesia malah mah dijadikeun kadaharan pokok dina kahirupan sapopoe. Tah, salah sahiji kadaharan nu asalna tina sampe nyaeta peuyeum. Awalna peuyeum aya di Kacamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Peuyeum tos aya dina mangsa penjajahan Walanda. Bedieuna mah peuyeum teu aya di daerah Bandung, tapi hampir aya di unggal daerah Jawa Barat. Dina tahun 1850-an, jumlah nu ngadamel peuyeum atawa usaha peuyeum makin loba. Sabab jumlah konsumen di masyarakat anu ngaronjat pisan. Nanging numutkeun salah sahiji kamandang Ridwanton, kiwari mah nu ngagale peuyeum mingkin dieu mingkin rada turun. Nepi ka tahun 2013, jumlah produsen peuyeum ngan aya 14 urang sa Jawa Barat teh. Salian peuyeum, aya oge kadaharanna Sunda anu sok disebut sarupa rasana, sabab sarua legit, amis, jeung seger. Dina prosesna, kadaharan teh sami-sami kedah dicicingkeun heula sababaraha poe nepi bisa dituang. Ilaharna eta proses teh disebut fermentasi. Tah, kembaran peuyeum teh nyaeta tape ketan. Mangpaat peuyeum jeung tape ketan sami-sami tiasa ngahanetkeun awak urang. Di daerah Jawa Barat, tape ketan teh kasohor minangka oleh-oleh khas Kuningan. Mimitina mah tape ketan teh ilaharna diproduksi sacan babaran unggul, nanging dimanfaatkeun ku industri sangkan teu wae produksi sacan baboran, tapi dijadikeun usaha anu teterusan. Nepi kiwari, tape ketan kasohor jadi oleh-oleh khas Kuningan anu dibungkus ku daun cau atawa daun jambu jeung ditata dina ember hideung. Ayeuna hayu urang sami-sami nitenan kumaha wae cara ngadamel tape ketan. Dina proses ngadamel tape ketan teu keng hilap kanggo nyiapkeun pakakas jeung bahanna. Bahan-bahan utamana nyaeta aya beas ketan, ragi, cai, jeung daun jambu atawa tiasa ku daun cau. Proses ngadamel tape ketan mimiti beas ketan bodas atawa beas ketan hideung diberesihan jeung dikeueum ku cai. Tuluy beas ketan dikukus salami kirang langkung 2 jam. Beas anu tos dikukus upama tos 30 menit diangkat heula. Tuluy ditambahan ku cai panas sangkan leuwih legit jeung tepati lami dina ngukus deuna. Hadena mah sangkan aya warnaan ditambah ku saripati daun katuk sangkan warna peuyeum jadi hejo jeung tangtosna mah tetep sehat kana raga sabab teu nganggo pewarna buatan. Beas anu tos ditambah ku cai atawa saripati daun katuk
Dikukus deui salami kirang langkung nepi 2 jam. Sameme asak, urang siapkeun daun jambu kanggo dikukus. Saurna mah sangkan peuyeumna nambah seungit. Tah, sangu ketan anu tos asak dituluskeun heula jeung dipurulukan ku ragi. Sangu ketan anu tos dipurulukan ku ragi tuluy dibungkusan ku daun jambu nu saacana dikukus oge sangkan leuwih seungit kana peuyeumna. Sabada dibungkusan langsung wae ditata dina wadah anu tos disiapkeun saacana. Tah, ayeuna mah tape ketan dicicingkeun atawa ngaliwatan proses fermentasi salila 2 nepi 3 poe. Tah, wadah peuyeum kudu katutupan tina hawa. Jadi, tiasa nganggo daun jambu sesana jeung dibungkus plastik teras disimpen dina lemari. Tah, peuyeum anu tos jadi jeung asak sabada fermentasi bisa tahan saminggu di hawa luar. Tapi upama disimpen dina kulkas tiasa tahan nepi sabulan lilana.
Sangkan tebosan nuang peyem anu kitu-kitu wae, aya nama mang pirang-pirang kreasi katuangan tina bahan dasarna tape ketan atawa peyem sampe. Di antarana aya es doger, bola-bola peyem goreng, tiasa oge dijadikan bolu kukus, teras aya peyem nugget, kolak peyem, jeung aya oge agar-agar tape ketan anu seger ternyehatkeun. Tah sapertos kieu hasilna teh dulur-dulur.